Bandos keluarga terutama yang keluarga Tagana yang dipimpin Bapak Haji Jainal yang dari saya meradukan jadi kagok dari biasa bahasa Sunda bahasa Sunda we mun acara saya mungkin itu kaji kurang teh ngelin ya tahun pentingnya setahun penting Tagana teh ya kebayana ya perubahan perubahan eta karena menuju tinu Tagana begitu gentos rancangan teh pentingnya ieu teh pansa satya siaga yang hartosna pentingnya eta teh yang urang teh ngayekeun ieu satos haun teh lah ieu mah yang urang teh ngayekeun ka ieu satya siaga gitu nya kanggo urangna kanggo ieuna bencana alam itu yeuna urang teh ngiring oge jadi bencana kemanusiaan, bencana berenang, bencana alam segala rupi termasuk kayak dikinya. Ya terutama memangnya ada orang ke akhlak, nah ia nanti jamin seuriana dari alam udah akhlak jamin dari ini. Tak banyak bencana alam seperti dosenan dengan kebakaran teh itu dia. Untuk tinggal listrik itu dia untuk ketalobehan beren jamin kan yang manusia teh amun ketalitian kehati-hatian kodin ieu pangcan kana cai gitu kena akibat banjir itu ieu ulah manusia kene pangcan teh solokan macet teh sareng urang kali taluaran teh ya pembaharuan ini gunung-gunung mudah-mudahan ku aya jalmi terus ngalatos mah biasa dipakar atau kumahalan kayak kakayun eta murid bencana alam mungkin ieu angin nya kitu teh murid prangseur cariosan teu nyarabung teh itu je ya karena berkuaya ieu muang mah aya angin tornado teh itu ieu masalah kana ieu bumi tapakeun ku urang kita harus ibu pertiwi rumah sakti ridho mencingin rajat orang seluruhnya berdasar dunia dan tentang seluruh suara kenawai bencana singkat tutup maupun tengah tengah kapus kedik nusa kedik maya perubahan perwihan itu dalam sementara ya obrolan mah kena doa nama balikan apa jangan apa kan terus jam salapan kan itunya dan mau ngapain orang obrolan ramai sok di sambut Assalamualaikum kajayana Assalamualaikum kaji jayana kesat bawahan bisa mau menyambung dalamnya obrolan ramai yang siap di samping dia nam sok malah jangan